الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقيل في حديث الآخر إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قالوا خلق الذكر. وقيل أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي. والله أعلم بالغيب. Anu bersyukur bila hormat Ibu kali bapak sadayana anu sami-sami hadirat ieu majlis mubarakah. Alhamdulillah tidak wa'ina wa sadayana biasa yang mengkurung anu sakumaha biasana orang patapang wajah Pak Amrok di ieu tempat. Anu mudah-mudahan orang sadayana patapang dia terkatib diridhoan Allah Subhanahu wa taala. Atau kesilap kesadayana kum santri-santri atau miring karena ia pengawasan mudah-mudahan singjakan motivasi kami arahkan sadayana yang tak dan ilmu kedah ayat amaliyah kedah ayat ngamal kedalam dia yang diamalkan. Ibu kalau bersadayana alhamdulillah bagikan kamari pas kalambung kurang sadayana sasih anu bagikan kurang tadi gabungan teh ditutup ku hiji sholat atau ditutup ku hiji amaliyah yaitu sasih safar. Ada bagian di neka sasih teh aya hiji sasih aya hiji dinten anu eta dinten teh ku urang sadayana dipepeli ku cara urang ngalaksanakeun amaliyah-amaliyah seperti pengen orang umumnya alakonan sholat namanya sholat tidak balang hingga alakonan sabab Allah turunkan langsungkan di taksasi kamari sing soparte nyaeta mangpuluh-puluh ribu panyawan atau tiba lain di naeta sasi orang sadayana selaku umat muslimin muslimat tayas letakna nutupan karena eta balaina ku cara ngalaksanakeun sholat tidak filbal ikhtiarna atau syariat
Sareng urang kedah terangkan hakikat sadayana menawi nabina panyawa tetapi balai teh sadayana lungsur di Allah, maka kuy gede ka Allah nyuhun gede diangkat deui gitu. Orang sadayana tas ikhtiar di dunia kantun ikhtiar doa ayat dohirna ayat doibna gitu. Orang sadayana pangitanutupan eta panyawati kudahir cara melaksanakan pemiksor pemerintah kiamah 5M itu kata 5M kali miliar atau 5 eta mengingatkan kan ada baikna dieta baikna teh cara doa Allah Subhanahu wa taala. Talajeng ayeuna kana sasih sabaraha sopat. Nawas namina sasih sabaraha sopat teh Rabiul Awal hiji kurang dibuka posisi Muharram kaduana Safar katiluna Rabiul Awal kaping sabaraha aya teh mendingan apa kedua biasa mah ya teh terang kaping dua ya alhamdulillah urang sadayana peratus lebet kana sasih anu diagungkeun nyatana sasih Rabiul Awal. Nah eta disebutkeun diagungkeun sabab dina eta sasih teh aya hiji peristiwa anu langkung agung tibatan sanesna gitu. Nyatana naon dibabarkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaping sabaraha? 12 Rabiul Awal. Masih aya 10 dina deui. Insyaallah mudah-mudahan urang sadayana nyosok anu tadi teh panginten di masjid bakal dirayakan maulidan tapi mauludan. Nah, dina sendiri teh nyatana dibabarkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaping 12. Namun orang sadayana tidak patokan. Orang sadayana bade ngalaksanakeun dina kaping 12 mangga saya. Dina sadayana mangga. Dina sabaraha mangga. Asal eta kalebetna kana sasi Rabiul Awal. Namun pamingginna kana kita biasna menamina mauludan atau maulidan sami kan pangpasnya orang antara maulud sama maulid sami sebroban maulud bilang mauludan berarti akan menunjukkan bahwa eta teh ngeling-ngeling karena lahirna Rasulullah dilahirkeun maulud teh isi mapol au dilahirkeun wa ada hidup. Sedangkan maulid menunjukkan karena sama karena waktunya. Maka kompasnya ini maulud kejadian masalah, jadi masalah. Nah orang harus memperingati maulid Nabi, maka ya, sebab Rasulnya memperingati hari kelahiran. Nah, namun Rasulullah kumaha? Dina hadis tadi sebutkan suila an sabil isnain faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alaihi. Janten Rasulullah mah ngamul-ngamul karena hari kelahiran nanti bercara saum dina Senin. Atau orang memberi takdir nanti dua dina Senin mah. Orang biasa wae misalnya orang gaduh puasa kodok sabari puasa Senin kaluarga kecana katilona bari takdir karena kelahiran Rasul biasa jantan dinten Senin mah dijadian Rasulullah ternyata sabari dina puasa selain dina puasa teh nyata takdir karena kelahiran Rasul itu jantan panggilan ibadah maulidan mah dina teh dina awas tapi kita berlaku antri seueur gitu. Dan orang sadayana gaduh dituduh anu keras ngaraan maulidan gitu. Nah itu kaping 2 alhamdulillah. Matak seueur di majelis mah
berjanji pengawasan syaraful ana pengawasan tiba naon eta teh asina sami ngagungkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpul di majelis umat Rasulullah wa idza qara'tum fi riyadil jannah kasebatan lagi anu nuju kumpulan komodi realisasi dinasti Rabiul Awal maka sebatan Rasulullah riyadul jannah taman-taman surga. Kabayang orang sedayana dari sebatan taman kumaha nami taman pasti endah ditambahan ke taman surga ya maka iya majelisnya sebatan ate riyadul jannah taman surga jata taman surga itu sebabnya khilaful zikri kumpulan zikir tadi dibuka ku abah Kudu tawasulan yasina sareng zikir sanesna ta eta teh disaksian ku Allah ku para malaikat disaksian awasan urang awasan zikir urang awasan yasin urang sadayana disaksian anu tiasa anu teu tiasa sadayana ditiru kumaha anu teu tiasa insyaallah bakal jadi pahala sampai anu biasa ya langsung saya pahala sebab di mana-mana orang ngaos teh anu bisa sareng anu bisa teh pahala benten anu biasa mah pahala teh hiji pahala ngaos ngahungkul aya tacan biasa mah pahala teh dua pahala ngaosna sareng pahala berusaha tina ngaos memperbaiki bacaan tausiir batang sebatan dina agama non al ilmu tulal hayat ilmu masuk aja ngirup gitu sepanjang ngirup orang teh kadang maksud ya ilmu gimana we gimana caranya gitu tong di dewasa kieu ada orang di sekolah era dengan ilmu teh kalau gitu tong beda-beda orang aya atas sepuh awasan ikro contohna tong izin dan niatan diajar itu Allah dinilai ya ada gitu. Kata kawan kali wayahna urusin goreng mau dipaksa ya. Ayeuna saranjeun di umur sakieu arulin di bumi ngalajuh titik dan naonan. Geus gede kaduhna, geus maot kaduhna, nah baheula teh. Dongeng geus kieu kamar teh. Ujang mah kos bapak, bawa kenal salah gitu. Stop bahasa itu teh kurang ti ayeuna. Ya, jadi apa? Ti ayeuna wayahna jamal generasi anu Qur'an nu tiasa. Gitu. Stop bahasa itu kan baru lama kalau baheula di mana-mana bade ngaos teh diubar-ubar kok. Kok penjajah. Ulama-ulama diringkus, guru-guru ngaji, ya, diringkus. Wajar lamun baheula ngaosna ka itu. Ari-ari nama tingali lampu tos araya masjid tos seueur guru ngaji tos loba manya urang kedai ngaji. Ya. Wayah ka ibu sareng bapana anu barangkali lebatkeun ka madrasah-madrasah supaya jadi generasi Qur'an anu biasa ngaos Qur'an. Sabab ibu kali bapak sadayana eta teh mangrupi cengcalengan urang budak teh urang kali teh nasabah kade ieu teh waladun sholihun yad'u amal jarihan amal bagus-bagus teh eta selesai kita urang kali anu gawe ngadoakeun urang kumaha teh kan dari sholihun tadi gitu wayahna tong turut kuning bermakna sareng bapak kieu maneh kudu kitu. Wayahna kudu biasa diajar. Da ilmu nu paling utama mah ilmu umrawi, ilmu akhirat. Kan wae ilmu dunya mah. Sabab ilmu akhirat mah kena jadi tanggungan akan nabi hisabiah wazan anu ageun. Beda sareng ilmu dunya. Ilmu dunya mah di mana urang gaduh nganumpul nepi ka dunya tos mawat resik.
Mobil kacana kual. Bumi lalu kacana kual. Kapal segitu alun di laut kacana kual. Hari itu mah ilmu agama dugi ka urang di alam kubur ge insyaallah urang mapatahan ka urang kali urang kusahur na eta kan Bro Wijaya janten moncor keras. Urang aja ka dilurut alif lam mim dihetan Allah tina dia buruk eta alif langsung kali usaha kedikna urang ngajarkeun kana kasayang manja bil hasanati falahu asyru amsalihah. Orang ngidamel hiji kasayang ku hiji wae Allah ngaganjar ku 10 kasayang. Tak ulah ulasieun pami orang aya dina posisi teu gaduh. Sok kadang-kadang orang kieu urang mah salat kosong, sedekah kosong, masjid minang tapi berongan-ongan, tong jadi patokan. Rajin ibadah tong jadi patokan benar. Ya, mau jadi patokan. Menjadi patokan. Sabab eta lagi tong ieu, sabab eta lain timbangan amal. Anak pun Allah ditakdirkan orang rajin ibadah, orang jadi jalan miskin, tetap ibadah. Anak pun Allah ditakdirkan orang jadi jalan berhak, kok Allah ditakdirkan orang jadi rajin ibadah, terima dan hartawan atau nabi kagaduhan orang tina harta teh tong rugi bonus itu bonus dina ikhtiar kemudian anu ikhtiar seueur perampakan anu seueur anu ikhtiar saeutik urang tukang sare wae ya itu bener namun urang mah ulah ngejar teh dunia ngejar mah cukup ya itu kan cukup sareng kami urang milih harta mah kada pas hayang mam aya tuangan pas hayang motor aya duitna pas hayang mobil aya duitna jadi kudu pasang ulah pas teh tapi pas-pasan ya pas hayang mah teh aya kitu nah itu tawadan tamparokan atau kita promolan dina ieu sasi teh eta kumpulna di majelis zikir atau zikir itu si kurang kali kadang-kadang kata berjanji tapi orang masalah berjanji inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi assalamu alayka zainal anbiya'i assalamu alayka assalamu alayka
Islamna dina sadayana amalia-amaliahna
hadis teh perkataan sareng perbuatan Rasulullah fenomena hadis. Mugi kayana eta hadis teh terjaga. Dikumpulkan pangitan kuning orang sadayana di dalam kitab atau salaman kitab Kutubus Sittah dalam kitab. Nah, salah satunya sebagai kitab anu menyebabkan atau menuturkan perjalanan itu Rasulullah teh yaitu salah sayyidina Al-Barjanji. Anu ieu Al-Barjanji teh disusun ku Al-Imam Al-Arif As-Sayyid Ja'far Asy-Syahir Al-Barjanji. Nah, eta kami pengarang Barjanji teh kami otak kami orang Al-Barjanji. Dan ulama-ulama kapumpur kami aya ulama ageng teh sok nyanda kampung. Aya kapumpur ulama ageng Syekh Nawawi Al-Bantani orang Banten. Aya orang Cikopong kayak Syekh Ahmad misalkan Al-Cikopi. Al-Cikopo ada Al-Cikopi. Al-Cikopo daerah jadi nyanak kami kampung. Aya nu ti Minangkabau Syekh naon kayak itu Al-Minangkabawi. Orang Al-Cikopi. Tapi mual mudah-mudahan aya ini orang generasi. Dan teu aya di generasi terus ajaran Rasulullah yuwaldi para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama teh warisan para nabi. Terus ajaran nabi itu. Tadi yang kita disebutkan al-jannatu wa naimuha sa'atu liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Dikawitan ku al-jannah. Al-jannatu ari surga wa naimuha sareng nikmatna eta surga sa'dun eta teh hiji kabagjaran. Nah, ieu teh orang langsung disuguhkan ku caritaan nikmatna surga. Gitu. Liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Liman pikeun jalma yusalli anu maca sholawat yusallimu sareng salam wa yubarik sareng nu minta keberkahan alaihi ka kanjeng Nabi. Sing saha jalma anu maca sholawat sareng salam ka kanjeng Nabi maka eta teh bakal nampi kana nikmatna surga. Itu namanya teh. Panggalan pertama maka dibubuhkeun heula itu ku kanikmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalau nyebut jenengan Gusti Allah sifat Allah Ar-Rahmani anu maparingan nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Sifat Allah Ar-Rahimi anu maparingan nikmat alim di akhirat pun. Kamari proses dijelaskan bedana Ar-Rahman sareng Ar-Rahim. Ari Ar-Rahman mah sadayana makhluk ciptaan Allah kenging rahmati Allah. Termasuk anu di luar Islam, eta namanya Ar-Rahman. Mung di dunia hukum. Pami Rahim rahmat Allah anu tumibat ka umat muslim kumpul di akhirat kumpul eta tadi. Ta Rahman Rahim. Saya berbagai namanya Abdul Rahman, Abdul Rahim. Saya berarti balik Rahman menikah Abdul Rahman dari awal ini suatu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kaulah kawitan imla akan nyerioskeun bismillahil aliyah pun nami jenengan Allah zat anu luhur. Itu. Dan ieu teh dikawitan ku nyebatkeun zat Allah. Mana zat Allah teh bismillahirrahmanirrahim. Masya Rasulullah kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aftar. Setiap perkara anu sae anu teu dimimitian ku bismillah eta amalna tertolak. Teu jadi amalna. Teu ditarima layung bal.
gagal gitu. Atau kami hilap orang pada imam, hilap temas bismillah atau tidak pada imam, orang ketuaan terjadi berkah nikmat. Bahkan ya seorang ulama orang teh sareng imam sareng kumpulan setan gitu. Mata kaya dina eta dina pangkalan salajengna pamiurang hilap bade imam hilap aoskeun doa tadi tengah-tengah orang imam teh aoskeun hilap bismillahi fi awalihi wa akhirihi teu mah mundur eta kanaon eta mah urang teu macul hilap bade pangkalan pacul teh aos bismillah aoskeun di tengah-tengah macul tadi teh hilap bismillahi fi awalihi wa akhirihi tadi. Mau yang dia ngomong diutah gede, lanjutan dia berjanjikan di aus, kami mitian Bismillah. Wastadirrum faydal barakati ala ma ada lahu wa awla. Wastadirrum halna nyuhunkeun faydal barakati karena lubarna barakah ala ma kana perkara ana lahu wa awla. Anu maparingan Allah Ta'ala sareng nganikmatan. Wasalli bihamdin mawarin wasaibatun hadiyah. Sareng muji kaula bihamdin kalawan puji mawariduhu anu tempat-tempat pangingilana saibatun hadiyah gampang tur nyegerkeun. Tadi mah bahasa ini bahasa muncul kurang Indonesia puitis gitu. Mumtadiyan minasyukril jami'i madhaya halna numpakkan dengan kata pingadatangkeun minasyukri kalawan syukur puji syukur al jamili anu sae madhaya tur sae sami kana ati-ati. Janten syukur teh numputkeun para ulama mah disebutna teh tunggangan tutumpakan syukur teh. Di mana-mana orang numpakan eta syukur pasti dugi ka Allah. Tapi kalau orang numpakan kufur tapi wah ditolak. Bahkan Allah kumaha dihajar, diganjar, dibalikeun deui. Memang syukur oge diganjar, cuma diganjar tapi ya. Sami sareng kieu nu maot. Nu maot teh barupi. Anu maot teh aya anu ditampi ku taneuh, aya anu ditolak ku taneuh. Bahasana teh dihimpit. Eta sami dihimpit. Jalmi muslim, jalmi kafir sami dihimpit. Sami-sami dihimpit ku taneuh. Ngan sarana beda. Jalmi kafir mah dihimpit teh ku cara keras, kasar. Ari jalmi muslimah dihimpit teh ku dipeluk. Mun jalmi kiamat kutanan teh gitu. Jadi kisahnya antara syukur sareng kufur teh itu tutunggangan menuju ke Allah. Orang syukur, orang kenging ganjaran, orang kufur sami kena kenging ganjaran, namun ganjaran anu Allah. Gitu. Tah, dugi ka tiap tadiu dugi ka matoya kita manggokin mukadimah atau alhamdulillah pembukaan muji ke Allah. Wa salli wa sallim ala nuril mawsumi bittaqaddumi wal awwaliyah. Wa salli sareng maca shalawat kaula wa sallim sareng maca salam ucapkeun salam ala nuri kana nur. Di dieu teu disebutkeun ala Muhammadin tapi ala nuri. Ala nuril mawsumi bittaqaddumi wal awwaliyah. Orang kata nur di dia teh nyata nurna Nabi Muhammad. Saur Imam Al-Alawi sadayana penciptaan anu aya di ieu bumi teh dikawitan sadaya teh ku nurna Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam anu diciptakeun ku urang-urang sadayana manusia anu kawitan di ieu bumi eta teh heula keneh nurna Nabi Muhammad. Namun dina bahasa jasa dia Nabi Adam pangeran kawitan itu. Kami disebutkan eta nama nurna Nabi Muhammad. Aya dina hadis kursi. Laulaka ma khalaqtu al-aflaq. Masya Allah
lamun mah sanes karena anjeun Muhammad ieu alam teh moal aya moal dijieun tapi karena eta nur Nabi Muhammad eta aflak teh falak alam raya alam dunia ieu eta sadayana sareng-sarengna intina teh tina nur Nabi Muhammad awal teh gitu. Jantan sada acan di Allah nyiptakeun Lauhul Mahfuz, Allah nyiptakeun kolam, Allah nyiptakeun surga, Allah nyiptakeun neraka, Allah nyiptakeun malaikat, Allah nyiptakeun manusia, jin, bumi, langit, matahari, sareng bulan sajabana tah heula kene payung kene nurna Nabi Muhammad. Mata kapukun Nabi Adam sok ninggal di aras. Nah, aya Nabi Muhammad saha eta Muhammad? Saurang Adam bahkan kalau ditaros Adam bernaon anjeun mahar ka Siti Hawa. Nu diingatkeun nomor Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu saurang Adam. Makanya salah satu silsilah daripada terciptanya manusia teh nyaeta tina nurna Nabi Muhammad. Kamu pasti Nabi Adam terus terangkan bahwa bakal aya Nabi penutup atau Nabi akhir ya zaman. Namun dari waktu sang Allah. Nah, baru dina peristiwa Isra Mi'raj. Nah, jantan nurna Nabi Muhammad teh asal muasalna tina segala sesuatu gitu. Nurna Nabi Muhammad teh. Dan Nabi mah dipetankeun tina sadaya rupi. Bahkan saur dina yang tasawuf Nabi teh hiji-hijina jalmi anu tiasa lobat ke alam lahut. Naon alam lahut teh kawan? Karena tasawuf sekali. Alam teh dina kasar nama ya opat. Gitu. Nu dasar nama hiji aya alam mulki. Nah, alam mulki teh nyata alam nu urang dipijak. Alam dunia namina. Eta alam mulki tapi alam raja sebatan teh. Tak kaduana di luhurna aya namina alam malakut langit, alam malaikat. Antara sebatan tiap pintu langit itu dijaga ku para malaikat. Tiap pangkona teh kesembarangan tiasa jalmi anu biasa ka langit. Bieu baheula aya caritaan ilmuwan datang ka bulan, kabohong eta teh. Hoax datang ka bulan. Geus hoax itu eta teh tiap pintu langit teh dijaga ku para malaikat. Maka kesempatan alam kadua teh alam malakut. Hiji alam mulki, kadua alam malakut, katiluna alam jabarut. Alam jabarut, alam jabarut teh naon bae? Aya aras, aya lauhul mahfuz, aya sidratul muntaha. Eta alam jabarut. Nu kaopatna alam lahut, tadinya alam katuhanan. Alam Rabbi. Tapi sanes tempat Allah sanes. Seueur libatkan Allahu alal arsyis tawa. Allah teh di luhur aras. Pami urang libatkan atau menempatkan Allah sebagai bertempat orang tempat. Allah mah terkait tempat. Dari samene sama makhluk. Gitu. Tak seueur dina masyarakat saya mah perkataan eta teh paling sensitif pisan. Allahu alal arsyis tawa. Lupaina suratna ada banyak. Eta ada teh wah kami pisan urang ulah belajar teh. Urang mah apal tata cara ibadah taat ka Allah atas pamapas berikan kita. Tajantan Nabi mah tiasa lahut ke alam lahut. Kumaha saur Jibril, wahai Muhammad, lamun mah kaula lebet kana eta alam, ka alam lahut, alam kaopat, sim kuring pasti geus hancur. Sabab eta alam lahut teh tidak pernah tina nur sadaya, sedangkan kuring tidak pernah tina nur hancur. Nur jeung nur jadi bertabrakan, hancur. Tah sedangkan Rasulullah mah asal muasalna nur anu dibalut ku jasad, janten lebih kuat gitu. Kata biasa berkomunikasi sareng Allah ngeunaan salat 5 waktu.
Ya sareng kieu urang ditinggal makhluk sareng makhluk jalmi sareng jalmi teh kitu. Oh, tak dugi kalang kan gitu. Karena Rasulullah dibentenkeun dengan dina eta teh. Dina sarudaya pasipatanana alan nuril mausubi bit taqaddumi wal awwaliyah al-muntakil fil qur'anil karimati wal jibah. Anu eta nur teh ulah alih fil qur'anil karimati dina pirang-pirang pamenteut al kalimati anu mulya wal jibah sareng pirang-pirang kata. Nurna Nabi Muhammad teh ulah alih dina karana jalmi-jalmi mulya, ahli-ahli zikir, ahli-ahli agama, ahli-ahli din ya. Pokoknya sadayana anu sok ngagungkeun Rasulullah, anu sok ngagungkeun Nabi urang sadayana, insyaallah di akhir zaman teh Allah bakal dimencerahkeun dibasarkan cahaya. Bahkan umat anu pangseueur-seueuran ke di gerok teh di yaumul mahsyar teh nyaeta umatna Nabi. Bakal aya jalmi nu bingung, bakal aya jalmi anu linglung. Ngarasaan bahwa keur dunya teh urang sok sholawat. Ngarasaan urang di dunya teh sok ngomongkeun Nabi, tapi naon urang teh sanes kasuh umatna Nabi. Mata orang pada sholawat, pada diarkeun sholawat, zikir, ulah setengah-setengah. Niatna karena Allah, gitu. Pancatkan hati orang supaya orang itu benar-benar niat ibadah karena Allah. Wa astaghfirullah ta'ala ridwana ya wasulin rotal tahiratan nabawiyah. Sareng nyuhunkeun atau ngaharap kaulah Allah Ta'ala ridwanan karena kariduan ya khusus anu khusus yang terletak tahiratan nabawiyah ke ahli-ahli kanjeng Nabi an-nabawiyah anu suci. Saha ahli-ahli kanjeng Nabi teh seueur urang pami urang ninggal karena sabiah berarti kaitanna sareng duriana Nabi, sareng durian Nabi, para habib, para habibah, para sayyid, para sayyidah. Pami telepat mah pami eta keturunan garis nanti Husain berarti sebagai habib. Pami garis keturunan nanti Hasan sebagai sayyid. So kayaknya orang ini ya ngaos sayyid, itu teh sayyid atau habib. Eta garis keturunan benten. Nu sayyid nanti Hasan, anu habib mah Husain. Gitu. Namun saya teh dua nike sami Hasan saya teh putrana Siti Fatimah, cucuna Rasulullah gitu. Tadi Indonesia mah aya dikumpulkan ku hiji organisasi Aribat Alawiyah anjeunna naon kitu ngarangkul sadayana habib-habib anu aya di Indonesia. Kita urang teh biasa ngagelaran nyalira ku nami habib, ya urang habib. Hareupeuna Aceh, Habib Aceh. Atau Habib Udin tanya. Biasana Habib mah namina iya ke Arab-Araban. Tapi Agus sudah Habib tanya. Kajantan eta gelar Habib teh nami Habib teh dikaitkeun sareng durian Rasul. Orang wajib hormat ya, wajib Habib gitu. Dan salah sawias daripada ahli-ahli Nabi. Wa yaumu sahabata wal atba'a wa wala. Secara umumna eta kariduan teh pikeun as-sahabat para sahabat wal atba' para tabi'in wa mawala sareng kajalma anu cinta ka Nabi. Tadi dia kata sahabat. So Rasulullah sahabat harus man sahib ya. Seorang sahabat kakaknya Nabi, wahai Nabi Allah, hari sahabat saha. Sahabat nyaeta jalmi anu sok kumpulan kata Nabi ngariung sareng simkuring sareng iman ka simkuring ningali
dohir nasi kuring teh namanya sahabat. Nah, aya di pertanyaan mani ikhwan sanari ikhwan teh saha? Tah saneungkeun ikhwan mah nyaeta umat-umat akhir zaman atapi umat-umat kaula anu brojolan ke sabadana kaula tos teu aya anjeun antara ningali kaula tapi iman tetap iman ka kaula eta namina ikhwan. Eta berarti ikhwanna kanjeng Nabi sanes sahabat. Pami sahabat mah jalmi masuk ilmu kuriling sesarangan sareng Nabi eta namina sahabat. Aya tabiin, tah tabiin mah sabadana sahabat, sahabat tabiin, atba'u tabiin. Tah kana nama wali ulama sadaya kitu. Wa mawala sareng jalma anu dikacinta ka kanjeng Nabi tamugi urang sadayana rasa cinta yang ada orang sadaya teh tetap menggubur nya tapi ngaosan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu mugia rahmat Allah alaihi tetep kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap aya benten shalawat urang ka Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Proses bagaimana aya anu teu nami sayyidina aya nami sayyidina. Mungkin permasalahan samanya. Allahumma sholli ala Ahmad juga. Oke, tadi terus Muhammad teh Nabi Muhammad teh namina pami alam dohir alam jalmi namina teh Muhammad Yasin Toha gitu. Eta mah kalimat urang. Di alam malaikat namina Ahmad. Mata telepat urang dibatin Allahumma sholli ala Ahmad. Telepat orang dia dohir mana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tah apa namanya sayyidina? Dengan sayyidina samanya sholawat. Dengan sayyidina berarti nurutkeun bahwa teh sayyid tuan pengagungan. Ayo orang terus terbiasa kayaknya terus terbiasa namanya sayyidina. Dina salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo teh namanya Allahumma sholli ala Muhammad sami sholawat. Wa astajdi hidayata bisuruki subulil wadhihatil jaliyah. Sareng nyuhunkeun paparing kaula ka Allah tina naon hidayatan tina pituduh bisuruki subulil pikeun ngambah atapi ngajalankeun asubul jaman tina sabil jalan-jalan al-wadhihati anu jelas al-jaliyah tur anu dhahir. Gitu. Wa yaqam minal mawayati fil khitatil khata'i wa khutlah sarengana panglaksana dina gawaya dina sasar fil khata'i dina tempat-tempat anu lepat wa khutlah sareng jalan-jalan. Wa syur'i qisatil maulidin nabawi urudan hisanan abqariyah sareng ngagelarkeun kaula min qisatil maulidi tina riwayat-riwayatna di pedalna kanjeng Nabi urudan kana pirang-pirang aangguan hisanan anu sae abqariyah tur anu arantik. Eta Nabi mah dikawitan porojo lahirna itu dipasihan peristiwa atau nabi kejadian-kejadian anu luar biasa. Panginten parantos terang urang sadayana aya paman Nabi, saha paman Nabi teh? Abu Jahal. Abu Jahal teh eta teh bager saya bagerna kita ya bagernya bagjana teh di mana-mana ramana Rasulullah pupus karena bagja gitu. Jadi tak pupus terus lahir Rasulullah ge bagja mata hiji waktos ku ngemut teh Abu Jahal kana kelahiran Nabi Allah teh sakedik
masihan ampunan mau sakit gitu. Sabab ku emotna karena kelahiran Nabi kamu dia orang selaku mana anu teras ngemot karena kelahiran Nabi. Kalau ngemot ka mana wungkul. Emot orang ku sholawatan, emot orang ku zikir gitu. Ingat sholawat. Emot sholawatna tapi tara di langgam tara diucapkeun tah sami keneh eta ge angger sholawat. Tapi insyaallah kaum muslimin mah di mana-mana orang melaksanakan sholat lima waktu soge terus ngaos sholawat. Amina sholawat ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Sholawat ibrahimiyah. Maksudnya sholawat kamu keluar daripada eta menuju urang kholwat, menuju urang gaduh waktu seueur seueur sholawat gitu. Janten Nabi mah waktu sabar nage nya katingali cahaya anu mopor ka luhur gitu. Katingal teh ku umat-umat Yahudi. Umat-umat Yahudi aya nah. Aya cahaya anu mopor ka luhur. Tah eta teh nya ti bumina Siti Aminah. Ibu Siti Aminah nyata Rasulullah. Rasulullah nuling ka anjeunna naon gitu barudak menjelang dewasa sadayana dipasihan karomah pertarosan. Nah Nabi terang bahwa Nabi bakal jadi Nabi. Nabi terangnya bahwa Nabi itu bakal jadi Nabi. Terangnya Nabi mah di umur genep tahun terus pernah sama malaikat Jibril. Sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril teh muncul bahasa Arab wakil talqin segala rupa ilmu di malaikat Jibril. Mundina toreko wakil talqin kata Rasulullah guru nage sanes biasa kita malaikat ya itu mata yang melibatkan Rasul dan pernah diajar, Rasul dan pernah sekolah lepat gitu ya. Langsung Rasulullah diajar pakai sarang Ahlul Qudus ya, Ruhul Qudus yaitu malaikat Jibril gitu. Lain dosen deui, lain guru deui. Geus maha dosen. Luhur deui. Dan imam bina nasabi syarif yang jantu halal masami'u bihula. Alna mengumpulkan dina nasab syarif yang mulia ikdan naon kalung ikdan itu apa? Papaisan tu halal anu eta mapaisan al masami'u kana panggomo dibula sifat-sifatna. Ya bahasa puitis gitu. Dari nayamah dina barjanji mah lirik nate atau teks nate sanes teks anu diambil dina Quran. Jantan kadang-kadang dia ayam biasa rata-rata dia ngaos Quran mah pasti bisa, tapi kenapa barjanji mah tentang tuh biasanya dia tapi kok rata-rata gitu. Sabab barjanji mah dikumpulkeun dina lirik-lirik atau nabi bahasa-bahasa puitis itu dina syairan. Wasta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihil qawiyyah. Sareng nyuhunkeun pitulung kaula kalawan kekuasaan Allah sareng kekuatan al-qawiyyah anu kuat. Wa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Maka karena sanyanya teu aya deui pangeran anu wajib urang diibadahan wala quwata jeung eta kekuatan illa billah angin ti Allah.
prabowo ini bukan partai coblos nomor hiji. Jadi mau di tukang dibaca ini. Atau sholatnya fokus kalinya. Gambaran foto lagi. Diingat apa saya gitu. Gitu. Jadi hiji kamakruhan gitu kan. Maka anu masih kabur mah terjaga. Biasanya gitu. Nah, para ahli Abu Bakar logika yang mudah seperti itu. Dan antara lafaz Allah sama lafaz Muhammad terkait bisa bandingkan gitu. Sama antara khaliq sama makhluk gitu. Ada khaliq sifatnya dia, ada makhluk dia gitu. Kata ayat alladzina yu'minuna bil ghaib, kata iman ke Allah. Iman ke ghaib gitu. Sedangkan kalau Rasul mah kurang aman billahi wa rasulih kayak nama dohir kita dohir iman dipercaya gitu. Jatan benten antara Allah sama Muhammad. Kamu kuraya anu nyamikeun gitu seolah-olah Nabi Muhammad teh sami sareng Allah gitu. Kalau benten. Nah, wong teh dijantenkeun hiji permisalan bahwa ayat manusia alpang agung-agungna di dunia pikeun ngangguan akhlak. Innama bu'itsu liyutamima makarimal akhlak. Rasulullah diutus kaya orang sadayana teh pikeun nyampurnakeun akhlak. Maka Rasulullah teh aya tina pasifatan ma'awon. Tara ngomongkeun batur, tara musik, tara daya celo-celo Allah. Daya insya Allah kajagi tina samudaya kelepatan. Maka bahasa nanti dimaksud dijanjikan ke Allah lobat ke surga gitu. Kalau orang begitu kan harusnya gua hayang ke surga. Kalau tadi dijanjikan Allah tadi ibu saya ke surga ke kumaha amal